salamat. Bawi man arada ayyan jua min adabil qabri. Sajami cenah anu hayang salamat tina adab kubur. Pek anjeun salamat kabeh mulazamahkeun lazimkeun naon al muhafadzatu alas salawat. Jaga salat. Wa qiraatil Qur'an. Jaga was sadaqah, jaga sedekah. Wa qiraatil Qur'an, jeung jaga baca Qur'an. Wa tasbih jeung jaga tasbih. Ibu yang disalamatkeun di alam barzah. Lamun selamat di alam barzah, selamat ka ditu teh. Ya lamun dikubur urang teu disiksa ku Allah, selamat ka ditu teh. Tapi lamun dikubur urang disiksa, beuki ribu ka ditu teh. Mata lamun teh urang selamat di alam kubur, selamat-salamatna. Lamun jencat di kubur, wah mal selamat ka ditu teh. Kumaha cenah urang hayang selamat di alam kubur? Jaga salat. Terus nanti jaga sedekah. Jaga non baca Quran. Jaga non tasbih. Baca subhanallah. Eta nu janten bekal ke di alam kubur. Jauhan cenah. Wal janib 4 perkara. Naon? Al-kidbu kade tong bohong. Gitu. Ibu hese eta teh bohong. Dekat saroke dekat sasapoon tong bohong ka saha pokona mah. Batak hayang berhasil jadi jelema jujur. Jelema teh hayang berhasil usahana tapi bu itu jujur. Moal berhasil da jujur. Al-kidb wal khianat kade bisi hianat. Urang kana amanat geus dititip ku